Eling eling umat muslimin muslimat, hayu urang berjamaah salat maghrib, eta kawajiban urang keur di dunya kanggo pibekelen jaga di akhirat. Gusti urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana, Arab Quraisynya bangsana, ramana Sayyid Abdullah, ibuna Siti Aminah, dibabarkeuna di Mekah wengi Senin taun gajah, Robiul Awal bulana tanggal ka-12na, April bulan Masehina tanggal ka-20na. Situasi anu kiwari jalmi mukmin keur diuji ku virus nu teu katingali najan ku ahli peneliti. Virus corona ngaranna ngaruksakana sagala, lain wae dina bab dunya, bab akhirat ge kababawa. Jalma anu lemah iman pasti pada kasienan, teu warani sasalaman sabab sieun katepaan. Eureun salat berjamaah sarolat pindah ka imah, sabab ka masjid dicegah ku sawareh pamarentah. Pangajian dieureunkeun, nu sakola diliburkeun, jumaahan ge dieuweuhkeun, meni asa karareung. He jalmi-jalmi imanna, tong sieun teuing ku corona, sieun mah kudu nyieunna, buktosna Allah Ta'ala. Anak Adam anjeun di dunya ngumbara, umur anjeun di dunya teh moal lila. Anak Adam umur anjeun teh ngurangan, saban poe saban peuting dicontangan. Anak Adam anjeun maot teh nyorangan, cul anak cul salaki jeung babandaan. Anak Adam maot eueuh nu dibawa, ngan asiwung jeung boeh anu dibawa. Anak Adam pasaran teh lolongseran, saban poe saban peuting gegeroan. Anak Adam anjeun kaluar ti imah, digarotong dina pasaran nu geunah.